kejujuranmu. Ngopi deh ya. Ngodok duit. Ya. 2.000. Duit 2.000 mah ikan naonnya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon ya? Kenangguan kopi. Aisyah di kamana Samsudin. Tumben rapi amat. Rupanya keroba duit ya. Hi, aing kadi ge peguduk minta kopi. Ya, Samsudin. Ya. Boro-boro ku aing geker pusing hang ngopi. Hai didinya setelan doang mantep. Duit mah teu gadeg. Macena sih. Banget PHP ta. Ai bah. Dengekeun nya, teu sakabeh jelema anu setelana mantep kudu loba duit. Ya terus? Ya ayeuna urang keur teu boga duit. Makana ieu urang setelana keren. Bisa bae. Kagak doang sacayu. Bah, mending urang balang siar yuk. Balang siar ka mana atuh Samsu, Din? Lah, atuh ka mana be balang siar ieu? Atuh kudu puguh balang siar ge Sam. Minimal kudu manggih jang udut jeung kopi mah. Di mana-mana ge atuh nyiar heula, karak manggih. Atuh. Urang ganti baju ulanya. Sampai keren. Masa dinya doang keren? Urang ge hang keren. Masa lah. Oke. Ngopi. Tap. Ulah kebal-kebal tuh, Bah. Din. Abu sidak nyerang kopi apa kan banjir. Geus ulah cincong. Soal dari celisap we. Ayo berangkat. Bercanda, Bah. Buset dah kudung. Update status ah. Indahnya hari ini ditemani rokok sama kopi. Hahaha. Jangan merapat kalau cuma minta. Kabina-bina be lamun aya nu datang mah bener-bener ciriwis jasa. Bah. Komen nyen status tuh. Baca ke. Jangan merapat kalau cuma mau minta. Terus orang kudu kumaha, Bah? Tenang, kurang boga strategi gitu. Cekal. Oh. Oke? Oke. Berangkat. Mau Hai. penghadat kene. Ayo, oke. Lanjut aja. Apa nama kapok aing mau dilundi jeung Abah. Jalan orang. Iya kasihkan main game mah. Suwe. Tuh. Ayo kan jadi dia. Komen tuh. Ayo be. Cing dia. Kurang yang ngomong. Awan. Neng, lu Samsu tuh. Samsu saha? Samsudin. Ih, teu nyeuleuh. Kamane Samsudin? Janjian ke jeung aing. Kamana boa lah. Dek naon emang neangan Samsudin? Janjian atuh jelema mah. Tumben keluar emang teu nyerpis. Geus janjian urang keur isuk jeung nyanana nongol-nongol sampai kiwari ka mana boa ada Samsudin. Geus janjian sih udah datang. Emang aya urusan naon sih?
Jadi kieu Meng, Bang Jo boga imah 2, dek dikontrakan hiji 20 juta setahun. Kong Udin kurang ditelepon tadi angkat-angkat sampai ke hari nongol-nongol. Lumayan kan, komisinya 2,5%. Nyayur kita. Waduh, proyek gede ta mah. Ah, geus pohokeun bae Samsudin mah. Urang aya lawana. Oke. Urang sih oke bae Meng. Tapi ngomong-ngomong hasem ya. Rokok weh. Tang ngarokok ngopi. Nah. Tenang jeung urang mah. Isep Dari isep. kemarin kek Meng. Isep isep. Dah. Tenang, kagantian ku proyek gede ya. Korek Meng. Yo, biasa sok leungit. Kantongan ge. Nikmatnya. Mantep, Bro. Bahaya ke aki deui. Ngarayu eta doang ge, budak leutik. Ngangguran biuk anu cakeul. Oke, Meng. Masalah eta kurang percaya ka ente. Lumayan kan komisina. Tenang. Oke, urang berangkat nya. Oke tuh. Bapak. Nah. Ieu bawa bae yo. Rokok. Oh, Tenang urang mah. Ngopi biakeun. sekalian koreknya. Korek nangkes. Oke, sip. Tenang jeung urang Mantep, mah. Bray. Sip. Komisi gede. Tembus. Kabari jasa ngalah budak leutik mah. Kumaha bah? Mantap. Berhasil orang mah. Tinggal ente itu. Oke dah, urang ge bisa meureun dah. Ah. Good luck, Kong. Nyantai dulu ah. Woi, Meng, nyantai bae sia. Lu dua kan ya. Ayo tinggal dieu. Apa aing? Aduh, hang nyender deui. Terus di mana? Bangun capean amat pasam. Setelan mana bebeakan gitu. Tas timah Bang Jo, Meng. Tas ngobrolkeun bisnis aing opat mata. Tapi aing teu percaya ka Abah, Meng. Waduh, bisnis deui. Nyebut-nyebut Bang Jo jeung Abah. Jadi penasaran aing. Meng, ulah ngelamun sia. Oh. Kesurupan aing repot sia euy. Maaf Sam. Cerita tuh coba buka bisnis mah. Sugan urang kaajak. Ulahkeun carita, Meng. Diajak si ku aing. Ngan hiji syaratna. Sia ulah bebeja ka Abah. Oke siap Pak Sam. Gampang cerita mah, Meng. Tapi kostanya lamun aya kopi jeung rokok mah rada lancar ceritana. Heunya Pak Sam. Aduh, kudu urang beli heulanya. Ya, Pak Sam duduk manis bae di dieu. Oke. Iya. Tenang, duit mah aya loba. Oke. Urang meulihnya. Sip, ya. Depok. Kena ditipu ku aing komeng. Kena. Kamar sih aki-aki duaan. Awal Samsudin. Jangan bae. Benga. Bisnis yo aing ngeunah ya. Tinggal rokok. Sabungkus jeung kopi mah. Ngaluarkeun modal aing. Kabayar ku bisnis ku aing. Aduh, komeng kebal amat teh. Cedak mah kopi jeung rokok ya. Cangkel. Asem kopi. Waduh, rokok, yo. mantep ya. Ah. Gitu, Meng. Nah, iya kada kayak rekan bisnis. Sep-sep. Boleh. Aduh, orang yang rokoknya tadi ya. Nah, ini rokok. Ekor. Aduh, hujan ya. Kieu, Meng. Kurang cerita. Keur peuting Abah nelepon. Cenah eta imah Bang Jok dikontrakeun 20 juta. Tapi urang teu percaya, Meng. Urang tadi di imah Bang Jo, urang nanyakeun eta imah ada dikontrakeun 15 juta, Meng. Ayeuna urang lamun aya musuhna, urang asupkeun bae 17 juta. Lumayan, Meng, 2 juta. Buru-buru bae, Meng, mun aya lawan manyak urang bebeja. Urang keur buru-buru dieu. Siap. Jadi bawa rokoknya. Bawa Pak Sam. Yuk kopina sekalian. Tenang, bisnis. Nuhnya. Ya. Permisinya. Aduh. Mah rugi aing. Rek ngaluarkeun rokok sabungkus jeung kopi sagelas mah. Bisnis gede jasa ieu mah. Komisi 2 juta deui. Mantap.
Mantep yuk, aing menang bebenangan. Bisa nipu komeng aing. Bah, lah. Woi, Bray, Hai, halo. gimana? Hasil gua. Boleh, mantap. Yuk, kita jalan yuk. Mana? Kita nongkrong ke ITC aja. Jauh amat. Kan udah banyak kita dapat. Oke dah. Yuk, kita kabur aja. Si komeng tuh. Hei, Meng. Kenapa, Meng? Berbahagia dong. Pos jelema bae maneh Meng bahagia. Ai, macem-macem. Setiap orang boga kebahagiaan, Bang. Biasa bae, Meng. Sok aju serius bae maneh mah. Oh, Meng. Mana nempo itu yuk aki-aki duaan. Saha? Pak Sam jeung Abah. Waduh, neangan pasam jeung Abah ya. Teu, Bang. Serius maneh? Bener. Geus Bang, ayeuna mah kieu. Geus urang neangan basam jeung Abah. Urang aya lawanna, tenang. Lawan naon? Ah, ulah sok pura-pura Bang Jo. Geus urusan Pak Sam jeung Abah mah urusan urang di lapangan. Jadi urang geus aya lawan ayeuna. Nyana geus daekeun 17 juta. Ngontrak imah Bang Jo setahun. Buset. Padu bae saya nawarkeun imah aing. Ngan imah hiji-hijina meh tawar-tawarkeun bae. Hah, hiji-hijina. Nu bener Bang. Nek naon atuh aing ngebohong segala. Terus eta cerita Pak Sam jeung Abah. Cerita naon sih, Meng? Aing mah neangan aki-aki duaan ge, eta masalah hutang. Hutang ka saha Bang? Ya ka aing lah. Geus lah. Urang dek dengar aki-aki dia teh duaan. Buset. Berarti yang ditipu ku aki-aki duaan eta nya. Nyarok aing bea kunyana ditipu. Buset, malah menang komisi aing. Setan bener tah aki-aki.